Bismillahirrahmanirrahim. Neruskeun hanca deui kitab Ihya Ulumuddin halaman 41 Ihya jilid kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dicaritakeun paman eta saha asapalatu eta jalma-jalma anu handap anu rendah. Qala ngawaler Ibnu Mubarak aladina nyaeta jalma-jalma yakuluna anu ngadahar ladina dunya kana dunya bidiniku atas nama agama. Walam yajal sareng teu ngajadikeun Ibnu Mubarak alai ghairul ilmi kasalianti ilmu minanasi ti manusia. Li anal khosiata karena sanyana kaistimewaan alati eta anu yatamayaju anu narima beda-beda bihaku itu khosiyah saha anasu manusia anisairil bahaimi tina sasesana pirang-pirang sato huari itu khosiyah eta al ilmu palisanu mangkari insanun eta teh insan manusia bimaku perkara huari insan teh saripun eta anu leuwih mulia li ajlihi karena arah-arahna eta karena arah-arah ilmu teh ya. Walisa sareng lain sa naon dalika eta bikuati sahtihi ku kakuatan jungkereng diri si insan painal jamala karena sanyana onta aku eta leuwih kuat jamal minhu timanan itu si insan. Wala biadmihi sareng lain ku gede na itu insan lain ku ngagedeana itu si insan painal pila karena sanyana gajah adomu eta leuwih gede minhu timanan si insan. Wala bisa jaatihi lain ku gagahna si insan paina sabua karena sanyana sato galak eta asjau leuwih gagah minhu timanan si insan. Wala biaklihi sareng lain ku muliana teh bisa daharna si insan paina sauro karena sanyana banteng ausaun eta teh leuwih gede naon batnan beteungna minhu timanan itu si insan. Wala sareng lain muliana teh liyujami ku sok jimana si insan paina akhosa karena sanyana pang akhosal asopiri karena sanyana panghinana pirang-pirang manuk aqua eta leuwih kuat ala sapadi kada ngawati na itu asopir minhu timanan si insan. Bal balikta lam yahluk teu diciptakeun si insan illa li ilmi kajaba karena ilmuna. Waqala sareng nyaurkeun sabadul ulama sebagian ti para alim ulama laita syuri duh hayang teuing non asyuri nya hokaula aisyun perkara anu mana adroka anu bakal manggihan saha manjalma pata anu lepot hukana eta emas naon al ilmu wa ayu sain sareng perkara anu mana pata anu bakal lepot hukana itu sa manjalma adroka anu manggihan si man al ilma kana ilmu. Waqala sareng ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari sahajal mauti anu dibere si man Al-Qur'an kana Qur'an paraatu ningalian si man annaha dan kana sanyari hiji jalma teh utia tadi bere si ahad khairun eta leuwih alus minhu timanan si man faqad hakaro yakin nya tegas ngahinakeun si man makana perkara adoma anu geus ngagungkeun saullahu taala Gusti Allah taala. Waqala sareng nyaurkeun
sahabat hul mausil rahimahullah. Alaisa nahalain, alaisal maridu nahalain jalma anu gering. Ida muni adi mana mah dicegah si marid atau ama kana kadaharan wasaroba sareng kana nginum kana inuman wadawa sareng kana obat ya mutu eta bakal maot si marid. Qalu unjukan jalma-jalma bala kantenan sumuhun kola nyaurkeun itu fatul mausil kadalikanya kitu deui ya mut naon al qalbu hate ida muni adi mana-mana dicegaan hutina itu qalbu non al hikmatu hikmah wal ilmu sarang ilmu salah satu ayamin eta 3 poe ya mutu eta bakal maot itu qalbu walakon sodako yakinnya tegas bener itu fatul al musil fa inna goda al qalbi karena sanyana kadaharan hate eta al ilmu wal hikmatu sareng hikmah wabiha sareng ku ilmu jeung hikmah teh hayatuhu eta hirupna qalbu kama sapertikeun perkara anagoda al jasadi karena sanyana dahareun jasad teh eta atau amu kadaharan waman sareng saha jalma pakida anu leungit si man alimna kana ilmu faqalbuhu mangka ari hatena si man maridun eta anu gering wa mautu sareng mautna qalbu teh lazimun eta anu pasti walakin nahu tatapi nasiman layas eta teu nyahoun si iman bihi kana mautna hate id karna hubbu dunya ari resep dunya wasugluhu sareng sibukna si jalma biha ku eta di dunya antolu eta leuwih ngabatalkeun itu hubbu dunya isa sahu kana pangrasana si iman kama sapertikeun perkara ana golabatal haupi karasanya nangalindihna rasa sieun kontuk tala yakinya tangga batalkeun itu golabatul haup ulima kana nyerina ulimal jawa jarohi kana nyerina anggota badan fil hali dina pada harita wa ingkana sok sanajan aya ieu alamul jaroh waqa'a eta tumiba Faidah hoto di mana-mana geus turu non al mautu maut an huti si eman abau dunya kana kahayangna dunya ahasa eta ngarasa si man bihalakahu kana ruksakna si man watahasaro sareng nalangsa si man tuhasaron kalawan nalangsa sanyana adiman anu gede sumalayan pautuluy teu manfaat itu tuhasuron ku kasiman wadalika sareng ari tuhasuron teh kahisasi eta sapertikeun ngarasana jalma al amina anu salamet min haupihi tina sieuna siman wal mupikwi sareng ngarasa jalma anu cager min sakrihi tina mabokna itu si mupik bima kusabab perkara asoba anu keuna itu mahu ka si mupik minal jarohati tina tatu luka bil halati sukri dina waktu keur mabokna au haupi atawa dina sieuna panaudu tuluy nyalindung urang sadaya billahi ka Allah ka Gusti Allah min yaumin tina poean kusipa anu dibukakeun non algoto tutup-tutup paina nasa karena sanyana manusia teh niamun eta anu sarare paida matu di mana maraot itu si nas intabahu tah nyaring si nas waqala sareng nyaulkeun sahasan rahimahullahu taala yuwazanu bakal ditimbang naon midadul ulama itintana para ulama bidami syuhada ye dibandingkeun darahna syuhada payurja'u tu bakal ngunggulan naon midadul ulama utintana para ulama bidami syuhada itimanan darahna para syuhada qala sareng nyaurkeun sa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alaikum wajib karajin kabeh bil ilmi kana boga ilmu qabla ayurpa dina samemeh yen dileungitkeun eta ilmu warobu sareng ari leungitna ilmu eta mautu rawatihi maot tukang nyaritakeunana kana eta ilmu waladi demi dat nafsi
ari diri kaula teh biadihi eta teh pina kawasana ladi yuwaddana bakal ngarep-ngarep saharojulun rijalun pirang-pirang lalaki kutilu anu dibunuh itu rijal fisabilillahi di sabilillah suhada barina anu maot syahid ayub asa kana yen bakal ngabangkitkeun deui hum ka itu rijal saullah Gusti Allah taala ulama kana jadi ulama lima karena perkara ya rauna anu ningali itu rijal min karomatihi tina kamuliaanna ulama fa inaha dan karasanya rijal malam yulad anu teu dilahirkeun syahad aliman kana anu berilmu wa innamal ilmu pasti nari ilmu teh bita'allumi eta ku ngaji belajar waqala sareng nyaurkeun sa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maka ibnu sareng Abbas tadakarul ilmi ari mudakarahna ilmu ba'du dalailatin dina sebagian peuting habu eta leuwih dipika cintai laya ka kaula min ihya ihatimanan hirup ngahirup timanan kahirupana timanan iha timanan hirup itu lail wakadalika yakitu deui tadakarul ilmi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hambal rahimahullah wa qala sareng nyaurkeun sa Hasan fi qouli ta'ala dina dawuhna Gusti Allah taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah innal hasanata karasanya kahasaean di dunia hiari itu hasanah di dunia teh eta ilmu wal ibadatu sareng ibadah wa fil akhirati sareng ari hasanah di akhirat mah hiari itu hasanah di akhirat eta al jannatu jannah wakila aya sebagian pendapat libadil hukama sebagian ahli hikmah ayat Asia itu geus pirang-pirang perkara tukta nah anu di kukut itu ayu syai'in qala nyaurkeun badul hukama al asyawari pira-pira perkara alati eta anu ida ngorokot di mana-mana ti teuleum non asapina tuka kapal perahu anjeun sabahat eta bakal nguji itu asya'a maka sarta anjeun yakni ngamaksud badul hukama teh ilmu kana ilmu wakila sebagian kil aroda ngadatangkeun ngamaksud badul hukama bi gorkil sapinati kana ti teuleumna parahu alaka kana ruksak badanihi badana siman bil mauti kusabab maut qala sareng nyorkeun sahabaduhum sebagian para ulama man sahajal maita qodanu ngajadikeun siman al hikmata kana hikmah di zaman kana jadi kadali itahoda tah bakal ngajadikeun hukasiman sanasu manusa imaman kana jadi imam paman sareng sahajal mauripanu dikanyahokeun siman bil hikmati ku hikmah la hadota tah bakal ngalirik hukasiman non al uyunu pirang-pirang panon bil waqori ku ngagungkeun waqala sareng nyaurkeun Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu alaihi ka Imam Syafi'i man eta sarofal ilmi eta kamuliaan ilmu min sarofil ilmi eta tina sebagian kamuliaan ilmu anak kulaman sanya setiap jalma teh nusiba anu di nisbatkeun ilmu ilahi kasiman walau pi sayin sok sanajan dina hiji perkara hakirin anu hina puri hatah bakal dibungahkeun si iman paman sareng sajalma ropia anu diangkatkeun anhu tina itu ilmu hazana bakal nalang sasiman qala nyaurkeun Umar radhiyallahu taala anhu ya ayuhan nas saeling-eling manusia alaikum mistik karanjeun kabeh bil ilmi kana ilmu fa innallaha karasana tetep kagungan Allah subhanahu wa taala rodaun ari aya kaagungan yuhibbu anu cinta anu mika cinta Allahu kana eta ridaun man maka sahajal matola baru nyupri man baba minal ilmi kana sababna tina ilmu ridau
tah bakal ngagungkeun ku si iman saAllah Gusti Allah azza wa jalla biridaihi kana kagungan Allah. Fa in adnaba mangka lamun dosa si iman dan ban kana dosa astataba maka nyuprih nyacad si iman salah sata marotin kana 3 balikan. Bi Allah yusluba karena ulah nyabut Allahu si iman ridaahu kana solendangna ti Allah. Dalika ari itu rida wa in tatawwala sareng lamun lila bihi kasih man non dalika dan bae dosa hatta yamuta sehingga maut si man. Waqala sareng nyaurkeun saha Ahnaf rahimahullahu taala kada hampir sal ulama para ulama ayakunu eta yen kabuktian ulama teh arbaban eta pirang-pirang raja wakulu izin sareng ari kamuliaan eta lam yu'tad teu dikuatkeun itu kullu izin bi ilmin ku ilmu fa illa dilik karena tahari keyakinan masih ruhu ari pangbalikanana itu kullu izin. Waqala sareng nyaurkeun Salim bin Abi Al-Ja'di istironi geus meuli sa maulaya pangeran kaula bisalah samiati dirhamin ku 300 dirham wa atako sareng ngamerdekakeun itu maulaya maula nikah kami pakultu tuluy ngucap kaula teh bi aisain ku perkara nu mana ihtaropu migawe kaula pahtarop tah migawe anjeun bil ilmi ku ilmu pamatamat tuluy teu sampurna lika kaula naon sunnatun sataun oge hatta sehingga datang nikah kami sa Amirul Madinah raja Madinah Jairon barina anu ziarah pala Madinah tuluy teu ngaidinan kaula laha ka itu Amirul Madinah. Waqala sareng nyaurkeun sa Jubair bin Abi Bakar kataba geus nyarita geus nyuratan ilaya ka kaula saha abi rama kami bil Iraqi di Irak alai kami stika anjeun bil mikalawan ilmu painaka kana sanyana anjeun ini takorta lamun pakir anjeun kana tabukti ilmu telah kapikeun anjeun malan eta jadi harta wa inni stagnaita jeung lamun beunghar anjeun kana tabukti ilmu telah kapikeun anjeun jamalan eta jadi kehalusan. Wa hukia sareng dihikayatkeun non dalika itu alaika bil ilmi pi wasoyan dina pirang-pirang wasiat pi wasoya Luqman dina wasiatna Luqman ibnihi ka putrana itu Luqman. Qala nyaurkeun Luqman ya bunaya anak kaula teh jalis kudu reurejengan anjeun al ulama ka pirang-pirang ulama wajahim sareng kudu pasesedek anjeun hum ka itu ulama biruku batika kudua tuur anjeun fa innallaha karna sanyana Gusti Allah Subhanahu wa taala yuyi eta ngahirupkeun Allah al quluba kana pirang-pirang hate binuri ku cahaya binuril hikmati ku cahaya hikmah kama yuyi sapertikeun ngahirupkeun Allah al ardo kana bumi biwabili sama iku cai hujan. Waqala sareng nyaurkeun sahabadul hukamai sebagian ahli hikmah teh ida mata di mana-mana maut salali mujal manu berilmu baka tah bakal yang cerikan huka itu alim non alhutu lauk fil maidi cai watairu sareng manuk fil hawai di awang-awang waya kudu sareng leungit non wajhu wajana itu alim walayan sareng teu dipohokeun non dikruhu cerita nator ngingetna ka itu alim. Waqala sareng nyaurkeun sajuri Imam Juhri rahimahullahu taala al ilmu ari ilmu teh dikrun eta teh jadi pangeling wala tuhibu sareng teu mika cinta kana itu ilmu illa dakaronuka
dakaron kajaba pirang-pirang dikir ar-rijali pirang-pirang ingetna atau pirang-pirang lalaki. Alhamdulillahirabbil alamin.